Ieu nu kudu dirombak tinu cara berpikir urang. Mungkin naik kelas, mungkin gede biaya, mungkin loba kahayang budakna. Keur kelas hiji kahayangna saperak, geus kelas 2 jadi 2 perak, kelas 3 3 perak, tepi ka kelas 12 na 12 perak. Ari tujuan pendidikan teh naon atuh? Ai tujuan pendidikan teh mulangkeun manusia kasarakan pangbalikanana. Cek Undang-Undang Dasar 45 manusia Indonesia seutuhna, cek urang Sunda congo nyurup kana puhu, cek Kiai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, didoakeun barudak nu sakola di dieu sing innalillahi wa inna ilaihi rajiun, amin. Tah kitu Aisyah kunaon jadi ngahuleng, emang ku aing didoakeun paeh tuh ngagorowok mung cenah. Ari innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain maot, tapi balik kasarakan pangbalikanana, balik ka jati dirina, balik ka asalna. Si hayang baralik teh, hayang baralik teh, hayang balik deui teh, ku aing didoakeun sing kasasar rembung masya. Hayang baralik teh, hayang balik teh, aing geus mingkin aing sakedeung deui rek puasa, rek ka mana puasa teh, rek balik. Balik ka mana? Balik kana kasucian. Ai balik kana kasucian, balik ka mana? Balik ka alam asal. Alam nu mana? Alam Padang poe panjang nagara tunjung sampurna. Alam Padang naon hartina alam nu caang. Pendidikan teh di alam poek. Kunaon jadi alam poek? Iuran mahal poek inung bapakna. Budakna poek. Datang buku anyar deui kudu dibeli poek di wae. Sapatu anyar kudu dibeli poek, tas anyar kudu dibeli poek, baju anyar sing tarik, baju anyar, bekal anyar, sapatu anyar, buku anyar, iuran anyar. Ari sia kunaon pendidikan teh moekeun lainnya angkeun. Karek ngarti ayeuna mah.